Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah? Halo, pangkeun. Ieu Papana Radit. Abi teh aslina teh ti Tasik nya. Ya. Ta abi teh di Bandung. Ta abi teh mulai ke Bandung teh tahun 2012 keluar sekolah eta teh nya. Ta abi teh geus di Bandung teh kantos abi teh ka Subang, kantos ka Majalaya, terus ka Tasik, terus ka Tasik deui abi teh. Abi teh nya tah ieu mah nya permulaan kitu abi teh muka YouTube. Nasionalna da abi mah sabahasa Indonesiana sapali-sapali gitu. Tah abi teh pas ka Bandung teh nya damel teh kana nyukur di pangkas rambut. Tah dulu mah abi teh kantos di Singaparna, di pasar Singaparna alami. Tah sebagai saning dagang kresek abi teh terus di toko kelontongan jadi kuli bangunan guys. Tah ieu mah nya ngobrol we kitu nya diajar ngarosting da teh can kumaha nya pengalamanna ieu mah ngobrol we pribadi lah. Tah abi teh hoyong kitu nya diajar masuk ke YouTube. Mesiga batur da abi teh. Gitu abi teh. Ya ieu mah perkenalan we nepangkeun nami abi teh, nami asli teh Abi Fajar Shidik. Kelahiran tahun 86 bulan 12 tanggal 24. Nya eta mah terlangkung. Sampai dari abi mah nepangkeun gitu, dari abi mah asli mah di Tasik ketika keluar sekolah 2012 sekolah di MTS Al Hidayah Bojong Nangka. Ngantos di keluar sekolah oge di pas sekolah ge abi mah kantos nyukuran saha we kitu nu dicalukur diajar. Tah ieu mah abi kitu nya. Guys, eta anu hitut. Tah si Nyai. Ieu mah ngobrol pengalaman keluar sekolah abi teh nya langsung abi teh ka Bandung. Pengalaman diajar nyukuran di Sindang Laya, di pangkas rambut, dibawa ku Mang Deni dulu teh abi teh bekel sarung hiji, terus celana hiji, baju hiji, duit saongkoseun 100.000. Tah abi teh ka Bandung we nya. Pas di Bandung teh abi teh diajar ningalikeun motong, diajar. Alhamdulillah abi teh ayeuna teh jadi tukang cukur. Nanti dinya teh abi teh kantos ka Dago, di Simpang Dago. Tah tos di Simpang Dago terus abi teh ka Sindang Laya deui, ka Dago deui, Sindang Laya deui. Tah abi teh tos lami ti dinya langsung abi teh ka Cicadas di Bandung. Terus di Cicadas di Bandung teh abi biasalah gitunya di Cicadas abi. Alhamdulillah ku kolot ditah pulang. Da amun terang di abi di Cicadas gaulna penginten sareng
dina masalih nya kaditu ka dieu na abi da malum lah biasa dengan jati diri mernya ari pameget mah tapi dinya teh abi teh terus kaditu kalembur di lembur abi teh sadamel-damel gitu deui dipanggil lah abi teh ku rerencangan teh periodena mah jang di Subang. Pas ka Subang abi teh langsung we ka Sinanglaya deui. Di Sinanglaya berangkat langsung ka Subang. Tah tos di Subang abi teh betah pulang deui. Da abi dulu acan lancar lah motong rambut. Tidinya teh abi teh langsung we ka ente langsung ka lembur abi teh. Tah ada bapa nuju damel di Cikurubuk, di pasar Cikurubuk. Nah abi teh pas di pulang nya tidinya mah berenang kumahnya abi teh kena bangunan mau ngadamel pemotongan ayam jadi kuli bangunan. Tah tos jadi kuli bangunan alhamdulillah pulang di Tasik kaditu damel lah abi di Cibaduyut kena pangkas rambut Cibaduyut acan ke Cibaduyut terus ke Cisaranten acan di nu ayeuna teh Cisaranten abi teh kaditu ka Majalaya ti Majalaya pulang di Tasik deui biasa dulu mah geuningan sistemna dipangkas rambut teh nya nyarepan atau naon we kitu nya rekan-rekan rencangan langsung we ka Cibaduyut abi teh. Tah tos di Cibaduyut abi langsung kanu ayeuna abi ka dieu teh 2014 bulan 12 pas ulang tahun pisan. Alhamdulillah duwikeun ka ayeuna masih jauh lah lalakon abi kantos di Tasik oge motong kantos kaditu ka dieu lah pengalaman kehidupan perjalanan gitunya di 2012 ka dieu teh. Di 2014 di nu ayeuna abi damel alhamdulillah tina nu tadina nya aya motor butut dihica jadi rada meujeuna tina teu gaduh rumah nu badena teu layak nya setik-setik dibenerin ku saya teh kitu nya. Tidinya teh langsung we abi teh ka langsung nya ti mimiti ti pangkas eta teh kitu terus beres naon tina teh boga istri boga budak hiji ya ieu malah ngobrol Sunda anu teu ngarti meureunannya diajar kitu nya ngarokon lah. Tah abi teh kieu nya kieu abi teh bade ngobrol teh pengalaman hirup teh nya segala aya hoyong we atuh siga batur siga urang siga batur. Nya ieu mah perkenalan we manawian atuh da abi teh da meureunnan diajar proses butuh waktu meureunnan nya da meureun bisa ti orok diajar meureun ka oge nya ieu mah diajar we ngarosting diri sorangan pengalaman sorangan kunaon cenah ngaranna ajar gasolin cenah nya dulu mah lanihan lah maksudna nyen ngalanihan sorangan dari abdi mah kitu nya nami mempajar sidik kan cuma gasolin teh aya singkatanana kitu tah pajar nami abi gasolin cenah gak sombong tapi nyebelin cenah gitu. Jadinya nya
pengalaman hidup teh pahit peuheur senang susah lara bagja segala nangka randapan cuma meureunna di balik eta teh urang dina kasusah kasedih meureun aya hikmahna meureunna ari abi mah teh aya turunan saha-saha anu ngaruh atau ti sahana teu ari abi mah ti nol pisan ti jalma kasebutna susah sebatna kumahanya awam tina media sosial awam tina segalana ti nol pisan segalana aya nya meureunna ari abi mah belajarlah proses ayeuna ku zamanna media sosial zaman online ya orang kudu bisa meureunna aktif oge ngahibur terus ngubungakeun da cita-cita mah bisa mah kitunya hayang bisa ngahibur hayang bisa ngabahagiakeun kabeh nu aya di dieu teh kitunya nu aya di mana di alam dunia teh kitunya khususnya Jawa Barat Indonesia kitunya kabeh hayang dibungakeun ieu mah Rosling bari ngobrol we berbagi pengalaman berbagi sharing diajar dina per-YouTubean istri abi teh namina teh Neng Ica Cahyani putrana Pak Ade Karto mamahna teh Mamah Empit anak bungsu kelima anak bungsu dari 5 saudara tah pami abi ari abi mah raka teu aya rai teu aya jadi kahiji raka teu aya kadua abi katilu rai teu aya tah kahandapna aya Fadil Farhan Fahra tina F sadayana nu raka mah almarhum Priyatna rai mah tina R eta Marian hiji jadi pami aya mah sadayana genep nganu aya 4 jadi abi mah raka teu aya rai teu aya jadi cekolot teh mah nanggung bugang cenah kitu abi asli orang Sunda lahir di Tasikmalaya Singaparna Cigalontang Desa Nangerang abi nikah ka orang Cidugaleun Kecamatan Cigalontang Desa Cidugaleun Kampung Ciaul Caket Cerug Ciparai ieu mah ngobrol we nepangkeun da meureunna ngalalanya kasebatna da panginten ieu mah perkenalan we kitunya sambil ieu teh tacan bobo itu hese bobo matak diajar ngarosting kieu da cek paribahasa oge beuneuran urang teh kedah perkenalan mah kudu jadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tidinya abi bade pangkeun we sugan we atuh kenal ti mimiti abi mulai YouTube mah abi ti 2020-an lah awal 2 tahun kepengkeran abi lah kana YouTube cuma abi teu ieu ngasangkul ngupload dari Facebook mah abi aktif ngagekeun naon kitunya cuma mulai aktif bener-bener mah nya ayeuna lah seminggu alhamdulillah abi teh subscriber asalna pertama 4 hari buka geus aya meureunna 100 subscriber tapi mun paling di bukit turun tah abi teh nya keseharian mah ti dulu ge kana pangkas rambut dari abi mah cuma nya kieu we masih kene damel jeung si abi guru lah nya lumayan we urang tidak keahlian insyaallah lah cuma di balik eta abi teh dina masalah kahirupan dina masalah jadi area abi mah sistemna baong hayu bener hayu usaha hayu kakolot hayu kabaturan hayu kabeh hayu jadi
udah lewat gitu. Jadi jadina penasaran nu tadina ieu yang dikumplitan gitu ulah mun bager mun bohong jadi mah masa-masa eta mah yang bener-bener kumanya yang jati diri lah anu sabenerna urang teh. Ya abi teh nuju di Bandung guys tuh. Ini bola guys. Emang ngobrol we nya. Ya abi. Ya mau perkenalan bilisena saha ame. Nguploadkeun tapi ieu tah ieu teh abi Fajar. Putra Bapak Encu Samsudin, Mamah Imas. Abi Encu Marodia, Lupaan, Uyut, Neana, Eki Halil, Neana ya kene, Eki Halil terus teu aya almarhumah. Bukan almarhumah. Alhamdulillah guys, abi teh nuju mulai diajar ngonten. Wani kudu wani da kata ka era maksudna nya urangna wajarlah kikieuan, wajarlah urang asup terjun dina YouTube, wajarlah hiburan. Matak dibikin lagi kontennya hiburan. Keluarga nya jeung barudak teman-teman jeung aya nu sekitar we jadi henteu kumaha da aya geus jadi duitna mah maksudna geus aya hasilna mah urang geus dikenal, urang jaga geus padanya ho nya meureunnan piraku lah rek era rek tepikeun ka teu pede gitu nya ayeuna mah wajar we rek era naonna rek wirang-wirang naonna HP sorangan nya modal sorangan. Terus ayeuna nu ngupload make kota sorangan rek naon gitu pede we cuek we keun we dayana urang mah wajar lah jelema nya anu resepeun anu teu resepeun pasti aya we lah. Cuma urang rek naon gitu mikirkeun batur urang mah positif we melangkah ayeuna anu teu resep ka urang kumaha carana sangkan jadi resep ka urang. Ayeuna batur nu ngewa, batur nu kumaha nu negatif ka urang, sangkan kumaha jadi positif ka urang mah kitu we. Lempeng we ngan ceuk mah urang teh nya boga tujuan jeung maksud. Urang hayang ngabuktikeun orang Tasik, orang Singaparna, orang Cigalontang, orang Cidugaeun bisa ngabuktikeun, bisa ibaratna mah kreatif. Da batur oge sarua. Nya ieu mah punten we da bahasana abi mah kieu maksudna teu bisa nasional tapi ya sedikit-sedikit saya juga bisa bahasa Indonesia cuma ibaratnya rada kaur lah, rada belum terbiasa. Maksudnya terbiasa tidak keseharian bahasa Sunda, keseharian gaul bahasa Sunda cuma abi alhamdulillah cai keur mah asli orang Sunda jadi teu era rek ngomong bahasa Sunda ge abi rek lemas rek kasar nya ieu diri abi keur mah di kasar mah meureunna di Sunda wajar meureunna nya. Da meureunna urang mah makhluk kasar lain makhluk halus. Bahasa Sunda hayang halus babari, hayang lemes tinggal hamplas meureunna nya. Tah meureunna kitu ari abi mah tara udat edit tara kumaha-kumanya nih. Ieu mah saayana we diri abi da emang sakieu ayeuna sakieu buktina urang kudu pede kudu ngabuktikeun orang Tasik bisa, orang Singaparna bisa, orang Cigalontang bisa rek naon deui atuh kudu ngabuktikeun kreativitas urang tah gitu. Alhamdulillah abi pas nikah teh pas tanggal 2 bulan 2 2020 02/02/2020. Alhamdulillah abi istri kosong sasasi lah. Istri kosong sasasi. Nikah tanggal 2 terus nikah teh head sakali, istri teh terus head sakali. Kaduana alhamdulillah teh head dicek. Pertama mah teu ayaan dicek teh. Kaduana
positif alhamdulillah tidinya abi nya tina nanaona tepikeun ka ayeuna kadugikeun ka 4 bulana terus ka USG dugikeun ka 7 bulana dugikeun ka lahiran alhamdulillah aya rezekina aya milikna abi semangat gitunya ieu mah ngobrol we gitunya ieu mah sharing-sharing pribadi sharing-sharing pengalaman abi kehidupan abi ieu pribadi abi amehnya urang teh ameh kenal ameh nyaho saha pajar gasolin teh pajar sidi teh saha eta kitu pilih aya nu cenah ieu anjing urang lemur cenah ieu cenah urang kampung cenah atau kumaha wajar urang lemur urang kampung sok kota sok naon kikieuan atau kumaha nyarek naon gitu urang mah piragi kikieuan teu ngahesekeun manehanana atau kumaha bisi kitunya meskipun omongan atau nu kumaha oge ieu mah pribadi urang kasebutna urang hayang nya lain hayang kumaha nya hayang jadi artis atau jadi kumaha ieu mah hayang hiburan we jadi naon deui urang teh gitunya sebutna urang teh hayang jadi dikenang di masyarakat hayang diapal ku masyarakat hayang nyarahongeun gitu hayang kenal nu tadina urang teu apal pan jadi apal terus nu tadina urang di jalan saukur panggih ningali nggerowan atau kumaha ngobrol hese atau kumaha tah ieu abi tah ieu diri abi mata kitu abi ieu mah ngobrol sharing pengalaman kehidupan pribadi abi mah alhamdulillah kasebutna jalmi ripuh jalmi peurih jalmi lain jelema aya gitu kasebutna tapi abi nekat tapi abi berjuang tapi abi gede hate lah cek bahasa Sundana mah kumaha engke urang bisa nimbulkeun urang bisa nonjolkeun urang bisa gitu urang mampu alhamdulillah ayeuna komo abi kasebutna bobaongan geus kitu kieu geus nya urang tinggal cokot posisina cokot hikmahna dina urang lamun cemeureunana contohna teh ayeuna henteu bobaongan heula atau kumaha nya bisi urang jaga kan boga budak bisi ditipu ku budak urang nyaho kan bisa nyarek bisa ngamek kieu teh ulah urang pernah alhamdulillah badan ge penuh tato kiri kanan tangan kelah dijelaskeun lah modelkeun sejarahna tato abi kitunya jeung tahun sabarahana pasti nu bertato pasti punya sejarah punya ibaratna mah sejarah pribadi lah kitunya andi mah ngobrol secara abi secara yang ngehibur yang diajar ngehibur orang Sunda khususnya orang Tasik bisa orang Cigalontang bisa orang Cidugareun bisa orang Jawa Barat bisa gitu ngabuktikeun tak kade ulah hilap tak subscribe like komen share channel abi ieu nya ulah hilap oke abi bakal semangat pami di subscribe di like di komen di share ku abi bakal di lebih semangat abi ngupload videona lebih semangat abi ngontena insyaallah kudu semangat ame abi bisa berkarya terus abi bisa terus ngupload foto anu jeung manfaat jeung abi khususna umumna jeung kabeh gitunya jadi kan orang teh bisa dikenang bisa pada nyaho jadi kan orang teh paribahasana kumaha nya anjing budug di jarian paeh nangan saukur bilatungan tapi pun paeh mah ibaratna jelema mah tina bilatungan teh pas aya balitungan ayeuna kurangan kasebutna maung paeh ninggalkeun belangna jelema mah bari ninggalkeun jasana
laku lampahna merenanya pepelakanana kalusanana kagorenganana merenan eta tangan nabi mah maksudna hayanglah kitunya bisa manfaat yang kabeh we kitunya sabuana kabeh. Jadi hoirunas anfa'uhum linas, sebaik-baikna manusia teh kudu manfaat yang pada manusia deui. Tapi teh hayang gitu, hayang manfaat, hayang bisa ngabungakeun, hayang bisa ngahibur kabeh, hayang nyenangkeun diri abi, ayeuna istri abi, budak abi, keluarga abi, inung bapa mumpung araya keneh adik-adik kabeh, dulur-dulur abi hayang disenangkeun ku abi. Abi mengarosting ieu mah saukur hiburan kasebut perkenalan awal. Kada hilap like, comment, share, and subscribe-nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.